Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pamirsa tepangdang deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda tangtosna anu genah mernah oge tumanina. Danget ayeuna simkuring senyum bidang deui dongeng Sunda anu janten judul Jaka Suhanta episode ke-14. Mugi aya dongeng teh janten penghibur kana kalbu oge pang baberah kana manah. Ya pemirsa, supados teu nyangkolong tingkan waktos. Hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jujutan caritana ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-14 ieu teh. Yuk mangga. Teu karasa asa cikeneh si Tapak guruna si Jaka Suhanta ngomong yen manehna rek nuliskeun deui lampah ninggalkeun imahna padomukan panyicingan si Jaka Suhanta jeung indungna Binining. Padahal kecap-kecap kaos kitu teh geus didugikeun ku si Tapak ka si Jaka Suhanta 3 poe ka tukang. Di poe ieu katempo si Jaka Suhanta manehna teh keur diuk dina golodog bari ngadaweung manehna teh neuteup kanu anggang. Kituna teh manehna ayeuna bari ngabako. Da katepaan kudu jadi guruna ku si Tapak jadi resep kana ngabako. Anu biasana ngobrol duaan ayeuna mah si Jaka Suhanta teh ngan ukur sorangan manehna teh ngan ukur di baturan ku malaweung. Kituna teh si Jaka Suhanta bari ngagerentes nah teh Mang Tapak padahal mah olah waka tadi wah batur ngobrol ya teh Jaka teh mang anu asal nahan ngeteun nggak isuk teh aya batur ocon ana mah eueuh si mage biasana ge sok aya batur ngobrol. Aduh beda kumaha deui atuh kolot tak bisa ditahan-tahan dia. Cek si Jaka Suhanta bari ngarenghap kituna teh. Binining anu aya di jero imah nu tadi nempokeun ka si Jaka Suhanta anu keur katempo ngadaweung malaweung kaos kitu. Binining teh tuluy cengkat tina kursi bututna bari rada diasor lempangna teh da kusabab panyakit asam uratna kambuh deui. Nya ge sanajan lalaunan lempangna teh tungtungna mah nepi oge ka si Jaka Suhanta anu keur ngahuleng di golodog. Ditepak tak-takna si Jaka Suhanta ku Binining bari pok ngomong ka si Jaka Suhanta, Jaka geus atuh ieu laing teh meni asa jadi loba ngahulang ditingali kumaha teh mikiran guru maneh nya Jaka. Cuk Binining ngamimitian ngomong, mak padahal mah geus resep-resep Jaka teh mak tadi aya batur ngobrol ngage diajarkeun silat ku Mang Edi tapi da kumaha teh nya ai nu ngaranna haneuteun mah da kumaha teh nya mak anu asa kalengitan deui asa cekene di Mang Edi teh adi teh geus liwat 4 bulan ningan mak. Cek si Jaka Suhanta nembana kaos kitu ka Binining. Nah atuh lah da kumaha deui atuh Jaka da lain budak leutik Mang Edi teh
meureun aya kaparluan manehna ge lain rek hayang-hayang di dieu. Meureun manehna ge hayang balik ka imahna atuh Jaka. Urang mah ulah hayang nanahan ka Semah. Geus we atuh. Ikhlaskeun da lain ditinggal maot ku guru maneh teh Jaka. Cek binining ngomongna teh kawas kitu. Bari diuk tukangan si Jaka Suhanta. Ngama nya sih laras cek mak lain ditinggalkeun maot ku si Mang Edi. Tapi da asa kalengitan ya teh mak. Nah pas jadi taros ku Jaka ge iraha deui si Mang teh rek ka dieuna. Da kitu nembana teh mak cenah mah kewe cenah lamun geus prak waktuna mah pasti ka dieu deui cenah. Ngomongna teh kitu mak. Cek si Jaka Suhanta mehna teh bari ngalinting deui bako kusabab anu tadi mah geus beak. Nah atuh aya kitu mah cing sabar. Ai geus ngomong kaos kitu mah berarti engke teh bakal ka dieu deui Jaka. Daripada ngahaulang kitu mah geus atuh ka ditu tuh geura sasarap heula Jaka tuh. Emak tadi geus ngagoreng kiciwis jeung asin nyapuh. Tah aya oge mah teh geus ngajieun ieu mah jeung sambal goang ngan teu loba Jaka. Kamari makan aya keneh guru maneh. Sok Jaka tuh geura sasarap heula angguran mah batang ngahulang kitu jeung. Cek binining nepak deui kana tak-takna si Jaka Suhanta nitah si Jaka Suhanta sasarap heula kusabab jam teh geus nunjukkeun jam 8 leuwih isuk-isuk. Tapi si Suhanta encan keneh barang nyatu. Ngama kela mak nya keur asik ngahulang. Lain kitu aya ngahulang teh ulah tarik-tarik teuing. Kausap setan nih lain teh. Kumaha? Kege panggih deui meureun. Geus jung ka ditu. Cek binining rada maksa ka budakna supaya geura sasarap heula. Geus ngadengen nu jadi indungna geus rada maksa kitu mah. Kadengen lagi kana ceulina si Jaka Suhanta antukna si Jaka Suhanta teh nurut kana panitah nu jadi indungna. Jung nangtung mahna teh. Kalacat asup dari ka jero imah. Kapawon mahna teh ngerek sasarap. Ningali budakna geus asup ka jero pawon. Binining agar entes nah hate. Budak teh minta nama masih keneh acan narima teteh lah si Mang Edi nu jadi gorona. Coba mun aya keneh bapana mah kasepian teuing meureun si Jaka teh. Cek binining bari nyaliksik agar entos kituna teh. Cak urang tunda heula ngeunaan si Jaka Suhanta oge binining nu keur aya di padumukana. Caritakeun ayeuna ngeunaan si Ojat CS. Gorombolan si Ojat. Ayeuna keur aya di patempatan nu basa harita manehna teh jadi patalukan anu make teu terogos teh nyaeta si Tapak. Katempo si Ojat teh bangun anu keuheum manehna teh bari mesatkeun bedog anu geus disoren dina cangkengna. Bari diilikan bedog teh kukurilakan
kasolot ku panon poe bari samuseri bari panon buburi lengan pacampur jeung ngerasa kakeul cigana teh. Ya dale sia kos ceng dol dale ya ieu bedog cenah ecak Ki Batrawali ieu leuwih alus batan anu kamari anu dibeulahkeun ku nu make tergos teh kudu si goblok teh tah ieu mah dijamin yo moal ieu mah menepikeun ka punggas deui moal ieu mah cenah. Kumaha dol kos ceng kira-kira cek si laing kumaha ya bedog ya. Cek si Ojat mainna teh nanya ka anak buahna ngeunaan bedogna nu anyar ayeuna nu meunang pamere ti Ki Batrawali. Hade Kang hade emang anu kamari ka mana? Cek si Engkus mainna teh nanya ka si Ojat. Nu kamari mah tuh geus dipiceun atuh goblok sia teh. Tolol anjing. Goblok. Kamari mah geus dipiceun, geus dibalangkeun. Tah, ieu mah anyar deui sia teh. Balik ke singkos mah. Ceng, dol ieu kumaha ieu? Cek si laing, bedog nu ayeuna ieu tingali. Cek si Ojat nanya deui ka anak buahna nu sejen. Alus Kang, alus. Jika nama ieu mah oi bakal hade pisan ieu mah yo. Moal peungas di kos nu kamari. Nya. Dol. Cek si Aceng main teh. Nanya ka si Adewe ngeunaan bedog anu anyar ayeuna nu keur dicekelan, dicocok, ditampokeun ku si Ojat. Nya. Ade Kang, ade. Ieu mah cegana teh wah. Oh bener oi. Apaanan kan cek Ki Batrawali lagi ngomong gitu cenah. Kan ieu teh bedog anu ayeuna ieu mah cenah. Moal babari beulah cenah. Kan kitu Kang. Cek si Adul main teh ngabubungahkeun kanu jadi gegadugna supaya yakin yen ayeuna mah bedog nu ayeuna mah leuwih hade batan anu harita nu dibeulahkeun ku nu sabenerna ku si Tapak. Nya atuh goblok matakan Ki Batrawali mereka dewek ge tingali sia teh. Yo tingali yo gagang lagi beda yo tina kae jati. Tuh kawas hulu naga yo. Cek si Ojat main teh bari sarangah serenge nit nampuan bedogna anu anyar anu karek menang pamere ti gegedug paguron Batrawali. Pas keur kitu si Aceng teh jo pok ngomong ka si Ojat. Kang, ieu teh kumaha ngeunaan si Jaka Suwanta teh Kang? Akang masih kene penasaran teu si Suhanta tah anu harita nu tereh urang-urang di Podaran Kang. Cek singkus mah teh ngomong kos gitu. Oh atuh goblok. Ceunah mah cek Ki Batrawali. Poe ayeuna si Jaka Suwanta teh bakal ngalot ka dieu. Matakan uing. Ngajak sia-sia, sia. Kos. Aduh Aceng. Ngajak ka dieu teh jang naon, jang nyangkalak tah. Goblok nu ngaranna si Jaka Suwanta teh. Mimitin lagi akang ge teu ngarti. Teu percaya ka omongan Ki Batrawali. Tapi ku sabab ningali ya musilatna Ki Batrawali kos gitu mah nyarek teu percaya kumaha tuh. Bener tau? Nya pasti. Yakin. Ceunah mah si Suhanta teh bakal ngalawat ka dieu. Paeuna teh. Cek si Ojat bari samu keheuk ka anak buahna.
tapi pacampur ku seuri da ku sabab mainan geus meunang dibere deui bedog nu anyar ti akibat rawali. Sanes kitu mah waktosna Sep. Pamirsa, cag urang tuna heula ngeunaan Jaka Suhanta episode ke-14 dinten ayeuna. Engke urang teu pangdangu deui sareng Sim Kuring dina jujutan carita Jaka Suhanta kanu episode salajengna. Hapunten pisan karena samadaya kelapatan sariyosan Sim Kuring. Maklum Sim Kuring mah atuh da amatiran keneh sanes profesional matakan ulah disamikeun sareng anu senior para jawara dongeng Sunda anu sejenna. Da Sim Kuring mah lah yeuna lege lah pamidieun mah. Yah pamirsa, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga